Pamirsa, wilujeng patepangdi sareng sim kuring wulan dina TV One. Aya 2 warta anu bade kasanggakeun dina dunget ayeuna. Pamirsa, di SMA Kartika 18 hiji Bandung diayakeun kagiatan pambiasaan salat duha kanggo para siswa-siswi muslim boh kelas 10, 11 sareng 12. Ieu kagiatan salat duha dilaksanakeun dina pangajaran jam kahiji kalawan ayana pambagian jadwal salat pikeun saban kelas pertingkatanna. Kanggo informasi anu langkung tangtos hayu urang tanyakeun ka Hari. Hatur nuhun kaulan, patepang deui sareng abdi Hari. Abdi teh saya di tempat. Aya Bapak Andika sebagai Kepala Sekolah SMA Kartika 19 Bandung. Hayu urang tanyakeun informasi leuwih lengkap. Kumaha teknis pelaksanaan salat duha ieu teh? Pelaksanaan salat duha dibagi jadi 3 sesi. Kanggo kelas 10 dina dinten Salasa, kelas 11 dina dinten Rebo, sarta kelas 12 dina dinten Kemis. Di mana pelaksanaan salat duha ieu teh? Di lapang. Lamun cuaca teu mendukung, salat duha dina musola secara bergiliran. Iraha pelaksanaan salat duha ieu teh? Dina wanci tabu pelajaran kahiji saanggeus ngadua sarta nyanyikeun tembang Indonesia Raya. Nah, abet diayakeun kegiatan salat duha ieu Supados siswa biasa malimpah salat sunnah. Sakitu wae ti abdi. Hatur nuhun ka Bapak Andika. Kembali ke studio. Hatur nuhun ka Hari nu tos ngalaporkeun. Sakitu wae warta nu mimiti salajengna diteraskeun ku Regina. Wilujeng patepang sareng sim kuring Regina anu bade ngalaporkeun warta kadua. Karusuhan ngawarnaan laga PSIS Liga Hiji Samarang ngalawan Persis Solo di Stadion Jatidiri Semarang Jumaah sore 17 Februari 2023. Ribuan massa supporter PSIS ngalungkeun batu jeung botol ka aparat kapolisian anu ngahalangan asup ka lawang Stadion Jatidiri. Panitia penyelenggara manajemen PSIS jeung Persis sarta Polda mutuskeun pikeun ngalaksanakeun pertandingan tanpa penonton salaku upaya pikeun ngantisipasi kerusuhan antara pendukung. Ningali masa pendukung anu geus mimiti anarkis, polisi kapaksa nyandak tindakan tegas ku nyemprot cai ngaliwatan water cannon nu lajeng dituturkeun ku nembak gas cimata. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patepang di lain waktu sim kuring Regina Sim kuring wulan munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.